Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Naon ari memang kitu mah pamadegan Andika teh Raup. Ngan kaula ayeuna rek nanya ka maneh Raup. Naha perkara mumusuhan jeung incu kaula teh rek diteruskeun. Jadi papanjangan nu taya anggeusna nya telangkung teh mah. Madraup nemalanana lalaunan bari ngareret ka batur-baturna saolah menta kaputusan kumaha kuduna. Lain telangkung da ari rek ngagugu kahayang hate kaula mah memang kaula teh sakuduna ayeuna teh nyieun balitungan jeung Andika sabatur-batur. Ngan dipikir deui ku kaula daya gunana kitu kalakuan teh. Kuayana tindakan kaula ayeuna ku Andika geus kasurti. Kumaha sanyana pamadegan kaula? Anu mata kaula ayeuna nanyakeun ka si laing Raup. Kumaha pamaksudan Andika sabatur-batur? Ngarah kaula jadi puguh sing hareup paneunana. Pendek nama maksudna kaula mah rek hade lamun seug Andika daek di bawah hade. Atuh cenah mung kaula teh lalaki tong deuleu kaula geus kakolotanana Raup. Pantang ngejat dina ngabela kabeneran mah. Hakim Mursid nandeskeun pamadeganana sanajan bener memang geus kolot tapi dina soal kawani mah teu bisa dilalaborakeun. Kumaha ieu Pendulur? Saya klosna abdi mah mung ngabelaan ke Obing. Madraup tungtung nama nyerenkeun kaki Obing memang jeung karna teh maena mah taya sangkut pautna naon. Mimiti nama ngan sakadar ngabantuan babaturanana. Tah. Geuning kitu maksud Madraup mah. Cing. Kumaha Ki Obing? Hakim Mursid. Ayeuna mah nanya ka Ki Obing. Ari sapertos sim kuring mah. Puntennya soal abdi janten kieu nya. Ngapa bisa? Cekabotan naon-naon. Balik kanan kata terasan memang saya pisan paedana. Punten abdi teh kasobar dinten katarjang eungap ya teh. Katisan wah. Sareng batuk pinten. Ki Obing bari rutret ka babaturanana setengah anu menta kasaluyuar. Dari cara kuring mah beda ti Obing euy. Dataina oge ngan sakadar ngabela babaturan urang mah bener. Madraup minangka ngajawab kana maksudna Ki Obing anu saolah-olah menta kasaluyuan manehanana. Si Busro si kono nya kitu keneh. Duanana saur manuk. Pada-pada ngandalkeun maksudna. Anu garis badagna mah teu beda jeung Madraup, komo deui maranehanna mah sanyana teh kaasup buntut. Kumaha ceuk Ki Obing we anu jadi huluna. Lantaran ayana dinang karuka oge manehanna teh nurutkeun Ki Obing sasat hirup ngamangan deui ngandalkeun ka Nya Adeungeun.
syukur atuh ari kitu mah. Tapi lantaran ieu teh jeung anu sangkut pautna nyaeta jeung Kikarna. Sasat aranjeunna kabeh teh tacan patepung lawung pikeun ngebrehkeun pamaksudanana. Manehna ayeuna teu milu lantaran tacan sehat bener. Kusabab kitu supaya gancang beres ieu perkara teh bisa gancang-gancang dilengsekeun. Wayahna we andi kaupatan ayeuna urang bareng jeung kaula kabungbulang nya. Daya salan sakalian we bari ngalayat anu gering. Aki Mursid saterusna ngajakan kana opatan. Nah nganggo kedah kabungbulang sagala gitu. Sareng Bapak oge panginten di dia parantos cekap. Ngapain Ki Obing ngasongkeun panahnya seolah-olah ngarasa keberatan lamun manehna kudu ngahagalkeun manggihan Karna kabungbulang. Kapan sangkut pautna oge jeung incu kaula Ki Karna. Jadi sakuduna silih hampura ngalubarkeun sagala kasalahan teh jeung jenisna anu diebrehkeun ku patarema leungeun. Eta teh tandaning nembungkeun kabersihan hate. Ngalubarkeun sagarupa kasalahan geus aya dendam anu nyesa. Ari diri kaula mangan sakadar jalana pikeun ngakukeun atawa ngakurkeun antara hidup jeung incu kaula gitu. Aki Mursid nyalitana dari anaker. Kitu cenah eta Malaub. Janten kana mah cacan kantenan nyaliwan ya teh Pak. Madaub asa-asa geus pasti atuh Raup. Geus pasti euy. Wah pati-pati ayeuna kaula datang lamun teu disaluyuan ku manehanana. Ngan leuwih utama andika kabeh kudu langsung adu hareupan jeung manehanana. Ngawakilan ka kaula mah moal puguh kitu Raup. Madraup ngahuleng anu saterusna rutret jeung pada baturna. Saolah-olah manehna teh ngarasa sangsi jeung pinuh timuru sarta curiga. Inggih sok sieun maksud Aki Mursid teh ngan sakadar akon-akon malulu. Anu nyatana mah ukur ti budaya masang pitapak pikeun males kanyeri kamarehanana. Bawi lawas kuring mah sareng pamursid oge dos cekap berbirana kanggo ngedalakeun silih hampura. Komo upami ngemutkeun yen bapa teh eyangna gitu. Akhirna Madraup ngasongkeun alesan. Teu bisa Raup. Teu bisa. Jeung kaula atawa jeung Ki Widarma bisa dilakukeun di dieu. Tapi jeung Ki Karna mah insya kaula tetep kudu dilakukeun secara adu hareupan. Eta mah pikir we anu leuwih asak. Hayang wae andika supaya ieu urusan ulah nepi ka papanjangan. Ayeuna andika saraya init bareng jeung kaula. Atuh cenah embung wae muruguang nya cenah naon. Kaula mah geus cukup satekah pola pikeun nempuh jalan bener sarta wajar. Heg atuh Raup, Obing. Permis we kaula rek balik. Aki Mursid balik sengkat tina diukna. Nya kitu Dewi Darma nguniang hudang babarengan nyaeta ngabarengan Aki Mursid.
leungeuh putusan Aki Mursid bener-bener geus bisa ditawar deui. Madraub jeung Ki Obing badami silih relet ku panona. Anu antukna maranehna eleh deet bring we nuturkeun Aki Mursid mari lu kabung bulang. Lantaran pikirna memang taya untungna mumusuhan jeung karna teh manehanana katiti sagala-galana. Anu sarilana teu hade masing-masing hatena ngarasa teu tentrem. Ieu sababna anu matak ayeuna ngawayahnakeun milu bareng jeung Aki Mursid ngan sakadar rek patarema leungeun jeung karna pikeun ngalubarkeun sagala kasalahan anu geus dilakukeun ku maranehanana sabatur-batur. Baraya Cakra teu kacatur kumaha carana anu silih lubarkeun kasalahan. Ngan anu tetela Madraub Ki Obing katutuaan baturna teu sirikna careurik opatanana paungku-ungku nyang hareupan karna anu kaayana pikasedihkeun. Beungeut barengep ngagarempeng gareuneuh sasat hasil gawe maranehna. Leuwih-leuwih Madraub jeung Ki Obing bari ngagukuk teh nyuuh kana suku karna anu harita keur ngajepat bari carinak daku Cimata. Sagala kanyeri kapeurih anu harita keur kalandapan ngadadak ilang barang yaksian pertobatan ieu opat jelema anu waktu ka tukang-tukang mah mangrupakeun hiji musuh nu taya ras-rasan. Aki Mursid dini amah pasuta Katut Pidarma anu harita milu nyaksian teu wudu kabehalna oge ngecelakeun Cimata kabunga. Leuwih-leuwih Aki Mursid ngingetkeun hasil gawena teh henteu mubazir. Ku jalan ieu manehna geus bisa meruhkeun nafsuna Madraub sabaturna. Memang hasil gawe anu teu sapira. Tapi mun ngingetkeun kana caitana Madraub jeung Ki Obing anu sanuk-sanuk penta pangampura sarta bari ngaluarkeun janji yen manehna rek ngeureunkeun tina sagala maksiat anu saeutik boh lobana mata karuikeun kumbuh. Lain deui mata kagedianan hate Aki Mursid. Sok sanajan kakara mangrupa janji malulu tapi pasti teu saeutik bakal nimulkeun pangaruhna pikeun hirup kumbuh sapopoe lantaran tangtu keamanan teh pinasti bakal ngaronjat ti anu enggeus-enggeus. Baraya Cakra bada magrib Aki Mursid ngariung minang kasosonoan lantaran poe isukan karena rek mulang ka Garut. Tegesna mah kagadog dibawa ku pasuta. Malah Widarma oge teu tingaleun rek milu marengan. Eger mah hayang nyaho kumaha kaayaanana situ Bagendit. Katurug manehna ngarasa sungkan lamun kudu ngajauh atau apa jauh jeung karna anu lain bae mangrupa sobat dali tapi oge geus ngajadi dulur patuhinis. Teu beda we ti dulur patuturunan hulu. Ngan kusabab dina umur mah sarua pisan masing-masing cukup nyebut ngaran lantaran itu ieu oge susah nangtukeunana mana anu leuwih kolot. Harita Aki Mursid ngagelendut mamatahan karena ku kitu teh mah ngaran-ngaran ka incu gede ku gedena pinter ku pinterna teu waleh we nyaah sarta deudeuh komode karna makapan ayana di Aki Mursid teh sasat ti keur leutik keneh. Ayeuna geus dewasa rek ningalkeun munasabah boh Aki Mursid boh nini ama
Pilaku we tengah rasa berat tibelat sanajan maksud karena macenah moal salilana cicing digadog. Ngan rek saminggu atau 2 minggu paling lila oge sabulan. Karena ujang aki teh moal bisa mahanan naon-naon. Salian ilmu panemu anu ku hidup geus kapimilik ujang. Sanajan teu sabaraha tapi cukup pikeun ngajaga awak sarta ngabela diri dina sakalieun ka sarempek mah. Jadi jelas lain keur dipake agung ujang, lain pikeun dipake adigung. Gede hulu bae nepak dada umangku ye aing lalaki langit lalanang jagat. Lantaran kitu peta teh sanya namahan ngaboleh kirikeun budi parangi sadarengkak paripolah anu kacidan istana jalu. Oge sanajan bener jago carek wiwilanganana sepi tanding sudah lawan mangka ingat sata cangre cing pageh dina ati sanubari jalu. Yen kangaran manungsa kabeh oge taya anu unggul taya anu punjul. Sakumaha pinterna sakumaha luhur ku tagede dunyana kumaha gagah rongkahna dina hiji waktu mah kudu we ngarandapan tiporeat ragragahanap jalu. Tegasna eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae raga taya pangawasa. Nyalamun kasasar lampah nafsu anu mata karuhung badan anu katempuhan. Dawuhan pangeran geus natra tina Quran ngalarang manusia yen dina lumaku di alam dunya ieu teh ulah adiguna gede hulu iaing. Lantaran manusia masa kumaha bedasna oge moal bisa nanangkep jagat jalu. Sakumaha halughug jangkungna moal bisa ngaluhuran gunung. Sakumaha gagangna oge moal bisa namak sagara. Kurang kumaha gagahna Raja Julkarnain. Kurang kumaha rongkahna Raja Cina baheula. Oge aya nu leuwih hebat kawasanana sarta kagunana nyita Raja Namrud atawa Raja Firaun. Tapi akhirna mah geuning bisa diruntuhkeun dina hiji mangsa mah. Kudu cibebet nepi ka teu bisa menyat deui. Eta teh mangrupa hiji tanda-tanda nu ditapakuran ku urang jalu. Yen manusia mah kabeh oge taya anu unggul, taya anu unggul. Anu unggul pinunyul mah ngazat nu maha tunggal nyaeta Gusti Allah Pangeran sadaya alam jalu. Tah kitu we jalu. Anu mata kidap kudu waspada dina enggoning mawa diri. Gua aki didoakeun sajroning hidup lumaku muga-muga we ulah pinangih jeung panca bahaya. Salawasna hidupna cing cager bager satae dina rahmat jeung panangtayungan pangeran. Bayana ku aki mal di bahana naon jalu. Boh barang, boh uang, atawa pakarang. Nganeta ruyung kawung heg bawa ku hindap pikeun pibatureun hidup rumaku. Sanajan jirimnangan sakadar ruyung tapi eta teh ku urang bisa dipake sarta jadi bahan tapakuraneun jalu. Yeuh geura jalu.
Urang pesek malah mandar bisa dipetik misilna, bisa diala ibaratna. Ruyung kawung atawa ruyung anu dijieun tina galeuhna tangkal kawung nyaeta hiji tatangkalan anu sarwa guna pikeun manusia. Lahangna anu amis rasana, sajabana bisa sok dijarieun gula oge ngeunah pisan mun dipake minum tanpa hanaang. Atuh acina bisa dijieun sarupaning kadaharan. Harupatna bisa dipake nulis. Atuh lunglumna bisa dipake nyeungeut udud. Injukna bisa dipake tali atawa dijieun hateup. Imah-imah jadi iuh tina ayana hujan atawa panas. Daunna bisa dijieun udul sarta nyerena bisa dijieun sapu pikeun ngabersihan buruan tina balana runtah-runtah. Atuh curulukna jalu sakitu kacida ateulna. Tapi ari diolah mah bisa dijieun kadaharan anu teu kira-kira geunahna. Cangkaleng ngaranna teh jalu. Malahan mah aki kamari ieu disuguhan ku urang Cibeber dinu ekahan. Naon lumut karna teh tina kawung teh tina tangkal kawung. Heuh meningali mun aki disuguhan eta teh ku Haji Koswara. Tah kitu nana Dharma mangpaatkeun tangkal kawung teh pikeun manusia. Hegaina urang larapkeun ka diri urang pribadi sabagai manusia nuku pangeran geus dipaparin akal budi dileuwihan tibatan makhluk-makhluk sajena. Nah urang bisa atawa henteu nulutan tangkal kawung dina harti ngawujudkeun dharma bakti ka papada kawula. Ceuk rasa aki mah mustahil make teu bisa. Asal bener urang aya dina alam dunya teh aya gunana pikeun hirup kumbuh manusia ku jalan tulung tinulungan. Daek merema weh ka sasama boh dina urusan kabutuhan jasmani atawa rohani jalu. Kasih leutik anu memang perlu sarta butuh bimbingan. Urang kul daek nyodorkeun leungeun nungtun ngajejehkeun. Henteu lebar ngepretkeun rejeki saeutik. Henteu sungkan ngucapkeun papatah sanajan ukur sakecap. Kalawan badi barengan ku tekad sepi ing pamrih rame ing gawe jalu. Lamun geus nempi kadinya jalu asana teh pilaku teu ngawujud hiji kahirupan anu karasana amis kareueut ku balarea. Dina harti jauh tina rasa lapar jeung hanaang. Boh jasmani, boh rohani. Lantaran masing-masing manusia geus nyaho di kawajibanana. Si kaya daek ngepretkeun rezekina. Si pinter henteu sungkan ngaluarkeun pamikiranana dina harti paheyeuk-heyeuk leungeun silih sairan pangabutuh. Anu akhirna ngawujud hirup adil sarta makmur teh jalu. Salian eta mun harupat kawung bisa dipake nulis, urang oge bisa nulis. Nuliskeun perjalanan hirup urang sapopoe. Nuliskeun naon bae anu aya guna jeung mangpaat pikeun anu maca. Anu matak ngahibur, ngabungahkeun. Nuliskeun hade jeung gorengna hirup urang. Lamun loba gorengna atuh dina paisukan mah urang kudu satekah pola sangkan loba hadena. Anu akhirna leungit goreng tinggal hadena jalu.
marapat ngesian lamaran kahirupan urang sajroning ngumbara di alam bawenangan yel moal hes ya jalu lantaran urang ngagunakeun saputa wadu ka pangeran anu akhirna urang teh bisa ngabersihan diri tina bala atau bala narunta-runta dosa jeung doraka anu memang marupa panyagi jiwa anu jadi panghalang pikeun urang bisa nerima sinar ilahi. Anu andugna lamun urang geus nepi kana tingkat eta teu mustahil jalu lamun urang bakal kaimpungan ku batur jenuk kasendeuhan ku balarea bisa mere iuh-iuh kasasama minangka jadi hateupna hirup kumbuh anu teu kurang-kurang pada mika butuh ku bimbingan tah kitu jalu Dharma eta mah minangka garis gede na we tapi ceuk rasaki mah cukup oge dipake padoman dina anggoning urang cumarita di alam ieu royong kawung minangka pakarang hidup jalu oge sing bisa jadi pakarang anu ampuh anu bisa dipake tanggelan enggoning hidup luaan ngamalkeun dharma hirup anu sarua jeung dharma baktina tangkal kawung nu teu saeutik paedahna pikeun manusia nepi ka dinya reg ake musid eureun nyaritana netep deudeuh kajajaka anu dua pangpangna mah kakarna incu lalaki anu ngan hiji-hijina karena jeung Widarma nu tita tadi ngadedengekeun kalawan saraga pisan barang reg ake mursid eureun nyaritana nya duanana cengkat netep ka ake mursid anu harita keur ngabaseuhan ti koro saterus nagap kana dompet musibal nyieun udu daun kawu aki tah tos sareng kata pipisahan naon-naon anu me diwejangkeun ku aki ulah kirang pangduaan we supados abdi duaan teh tiasa ngamalkeunana aki sanos henteu sagamelengna namung saseureun sabeuneureun abdi duaan teh bade maksakeun diri supados janten aya gunana kanggo kamekaran hirup kumuh ki karena ngebrekeun isi hatena seja ngalampakeun bener-bener naon-naon anu diwejangkeun ku akina. Syukur kasep jalu. Syukur. Syukur ari katarima mah jalu. Heug ayeuna mah sakitu oge geus cukup. Cung kaitu ayeuna mah gerareuh bisi kaberangan kaparek poe naik non. Dek disukene hari nitelin aki mursid nitah ngarampih rupana bae papatahna geus beak atawa memang geus capeun satatunuheun eta we heuain oge geus marelek mini amahnya kitu keneh malah tadi oge geus ngalengut nyepahna geus eureun ngan pasuta anu masih keneh katingali tacan rengot-rengot karena jeung Widarma masih kene buringas komo boga maksud dek init-initan mah biasana oge panon teh ngadadak sok hese dipeureumkeunana Baraya Cakra subuh keneh naker kabehanana geus harudang ini amah keur kuprak-kuprak di dapur nyadiakeun dahareun anu rek miang aki mursid geus anekak babarengan nyaneut di tengah imah nu deuk arinit geus saged sajungjungeun ngadaguan heula lolontong keur bakal di jalan anu keur dibungkusan ku ni amah tapi tekuhan teu sakitu keur jalongjona janak dumadakan angin ngakelebug lantan hari